Siapa aya eueuhnya di tukang. Sugan be eueuh di tukang. Jika nama eueuh siapa ya? Yes, eueuh si Opah. Ajar aing di dia aya si Opah, horeng eueuh. Opah. Sia kunaon nyai jika nu sieun ka aing. Saha nu sieun jeung mah teu sieun ka sia? Tadi kunaon numpangna kikian. Aing mah keur latihan acting. Bagus ya sieun ka aing. Sieun ditagih duit kontrakan. Aing mah geus teu sieun ayeuna mah geus boga duit teu jeung mayar kontrakan. Mana coba aing nempok? Tah. Awas ya koy, lamun bulan isuk teu mayar diusir koy. Mudah-mudahan si Akang balik mawa duit dek dipamerkeun ku aing ka si Opah. Aing mulin heula lah, kerasa lo si Akang di imah. Belenak neuleuh si Opah bae. Si Eka na kamana eta? Geus salin segala. Selalu balik aing Opah. Si nyai na kamana geus geulis. Sia mah kepo, kumaha aing be? Oh, aing nyaho. Sarek neangeun mantan sianya. Aing mah setia Opah, kasih Akang Ono. Lah, sia. Setia. Sia mah heueuh be Opah, boga ka boga ditinggal-tinggalkeun bae ku sia. Heh, Kak. Nyai Akang Ono. Aing sia teh nyaho, aing setia jasa kasih Akang Ono. Senajan si Akang geus kawin jeung sia ge tetep aing menanggung si Akang Ono. Moal dibikeun ku aing si Akang mah. Nyai, tangguhan yang heula. Heh, ada apa mantan Akang Ono? Sia ngaledek ka aing. Atuh lain ngaledek, sia bener-bener mantan Akang Ono. Aing mah mantan ge karena si Akang Ono dipaksa kawin ku Mas sia.